cek atau ilah dina kitab hikam. Subhana man satara sutral khususiyah, maha suci zat Allah anu nutupan kana rahasia sifat kawalian bizuhuril basyariyah kulahirna sifat kamanusiaan. Hiji jelema eta teh manusia, dahar nginum sifat manusia, sare sifat manusia, numpakan pamajikan sifat manusia. Eta sifat manusia. Jang naon eta kos kitu tah sifat manusia, dahar nginum sare jima, jang nutupan rahasia Allah. Ternyata di jelema nusok dahar, nusok nginum, nusok jima, orang ditendenan sifat rububiyah, diasupan ku Gusti Allah ka jero hatena celecep, ayalah sifat rububiyah, jadilah nyana wali. Eta sifat kawalian teh geus aya sifat rububiyahan, moal diangkat jadi wali nyana lamun resepeun keneh kana dunia. Moal diangkat jadi walinya na lamun masih kene ibadah nah hayang katangen ku manusia butuh ka manusia jang alam. Moal diangkat jadi walinya na lamun masih kene aya ujub aya takabur. Berarti geus eueuh nanaonan di jero hatena nu ayangan sifat Allah doang. Nu aya teh Gusti Allah di jero hatena, diberela marifat ku Gusti Allah. Eta marifat nu aya di jero hate hamba Allah nu diangkat jadi wali ditutupan ku sifat manusia, dahar mah biasa, nginum mah biasa, maha suci zat Allah anu geus tutupan kana rahasia khususnya, yakni sifat kawalian anu aya di jero hate dibungkus rapi ku sifat kemanusiaan. Jelema biasa tapi nu beda jero hate mah